Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau mencoba ini ya, nyari yang sudah berbuah ini, belum diteang ieu bentukana. Kita coba cari tuh sebelah situ, buahan ketiga, muncang buahan ketiga nih, pelak sendiri ya. Teangan ka ditu. Nah bos, buahna leubet kieu bos, buah katiganya, buah katilu tah. Lap set, nah leubet kieu euy. Madep pohonna mah tah. Anu ieu rada kalolot maksudnya. Langsung aja jaluna heurok. Jalu we langsung ta eta. Jayanti pelak nyarira buah katilu. Euy euna euy paralon. Puterkeun dipuirkeun. Nah habis bade, nah nyobian tanah gimana dukanya imah ta can diaban, tapi kandel lumayan batok. Nah Nah, kita pilari. Kita teang yang ini ya. Yang peprek roh. tuh Anak orang. eta deket seng. Mana? Kita takol dulu jadi. Jayanti si hayam. Wah, anjing. Mara Tuhan sih. ucukaeun. Kamari mah halus euy. Teutiknya. Can aya cukaeun tuh sampentol. Ngorade hujan mah tuh. Bentukanna tuh. Terus ieu bentukanna tuh alitna, anu alitna ya. Nah kieu mah nya. Sapentol pisan tuh sakieu. Tuh, cukaeunna tuh. Nih, bentukanna nih. Bentukanna kieu. Dahan kadinya mah. Lumayan lah. Kayak orang pilari deui lah engke. Oke.